Mau cager. Alhamdulillah. Kumaha Kang Acom sama Sulna? Ayeuna sehat aing mah. Ieu kawas jukut nu di lapang Siliwangi Bandungnya. Ieu teh jukut di Amerika naon sebenarnya negeri lain. Halus aing mah. Jadi teu kotor karena rangkam ge sok sana jangan ngagepor ge nya. Tapi da lamun ieu jara rangkung mah ieu sigana ku Kang Uda teh beak di aritan ieu teh ieu. Aing kitu boga ningon-ningon. Wah, loba 12. Jong ka tukang imah na geura. Si eta mah rada kreatif euy. Rada kreatif si eta. Rikat teh geus ngarariung. Si tukang ari sakalian rek asup kana pagempungan mah tuh assalam heula. Ada pantoan ieu. Aing sing urang geus adu hareman gak berjabatan tangan jeung si Tomo mah. Da mentak bosen tuh kan aing poe lebaran we. Nah, itu atuh. Anu disebut silaturahmi teh umat agama Islam kudu kieu. Silaturahmi. Urang tas di kebun ngaraban domba ngasas ngarit. Aya bejana urang ka si Tomo ge kieu mo cing teh aing kreatif sih eta mah kolot-kolot ge. Aya aturan boga sabariji sih domba? Aya mun teh salama meureun 73. Anak jeung anakna. Kapan kurang dielekan di tukang 12? Tuh, yo lah sok pula pale aing ulah-ulah. Urang mah jeung nu jero beuteung ngakeun nganu di itu. Oh, jadi kaitung. Geus kaitung eta mah. Ai bieu geus ngarit meunang sabaraha? Monang 4 panggulan 4 bungkut. Di mana ti ditu ti lemah neuneut, ti mana nu loba mah lemah neuneut. Di lemah neuneut teu bon karet tidinya. Urang mah lain ti lemah neuneut ieu. Urang mah ngareut nu loba mah ti lemah jantung. Urang beuh mun mah di dinya tah sasakeun batu nunggul belah pentas. Bahaya bejana dia. Tah di dinya ayo lobana mah loba. Jukutna ngan urang jauh teuing. Ya urang jeung si Toma teh ngobrol kieu aing cing teh diuk dina jukut kawas jukut paranti lapang sepak bola internasional. Oh alus aipok cenah lamun jangkung mah cenah beak si Uda cenah di ari tuh. Da ieu geus tadi nama jangkungan kurang di ari. Ulah sok nyen malar gampang ari ngarit mah init ka leuweung. Gitu lah. Emang arek meureunnan urang ka jauh da dieu mah geus terbeak da. Halodo cuacana. Ya Kang Acum euy urang teh rek nanya ka Kang Uda pada geus pawang ieu kana peternakan mah. Kana perngaritan meureun kana jukut perhejoan pawang. Dihitung-hitung mah. Jadi geus pagawean sehari-harinya. Geus 80 tahun. 80 urang ngurus domba umur urang kakara 63 kan sieu ye urang teh rek nanya ka Kang Uda teh kananya cing ye lamun ngarit geuning sok manggih ieu tah jembatannya jembatan jadi mentas solokan mentas walungan tah jembatan lah itu jero eta bisa dipuntasan ieu nya cai ka burudag jembatan tah ieu pawang ngarit meureunnan jukutnya jukut teh jang parab domba ye jukut aya ngarit teh belah dieu belah dieu ye ek mintas ka dieu nya mintas ka dieu cicing heula dengekeun heula dengekeun masuknya hawana geura judul lagi kakara rek disebut atuh rek disebut judul aing bade ningalikeun aja cicing regepkeun jukut na gebog nah hiji tah domba hiji jukut na gebog domba hiji ngan kita aya hamaan hiji ye maung aya maung hiji tapi maungna bager nya disebut bager mah lamun aya Kang Uda meureunna kudu boga nama jina Kang Acung meureun teh ge aing masih dengan pegang adeukeun ge ibaratna inguan urang inguan we tah Kang Uda teh ek nyebrang ka dieu ye rek balik pentas ka ditu dieu yo nya pentas dieu cing lah tepok jeung urang ya hiji yo tempokeun gerak yo tempokkeun belah dieu tadi ieu pentas dieu nya tah ieu Kang Uda teh erek nyebrang ke nu tilu ieu teh naon heula ka pentas dieu teh aya jukut aya domba aya maung karep mentaskeun ka belah dieu ditundaan di dieu hayang aman ieu jadi naon heula nu dibawa karep urang eta mah hayang Kang Uda hayang naon heula urang mah danu riba meureunnan jeung mung mah gampang hayang naon heula sing dituyun ge badan urang meureunnan ieu naon teh jukut heula mun jukut heula kutuna di dieu tah ieu teh aya hama di dieu teh ye tinggal inguan Kang Uda hama di dieu teh ye mau atuh meureun beak meureun domba aku meureunan embe dedehakan embe da kabeukina kumaha ai jukut mah geus mentas ka ditu ya jukut balikeun deui heula ka dieu sek rek nu mana hayang aman
Sugan. Ami jongjon. Waalaikumsalam. Aduh aya tamu heula. Aya tamu. Aya tamu. Aya naon tuh ieu? nyao aing tah ka obi. Nanyakeun ngarit. Cicing. Cing heula ieu ketu ieu. Bisi ku hama sebab aya hama, ieu domba bisa diganggu ku hama. Domba heula incik-incik anterkeun tunda di dieu. Nah, Sugan cek maneh mah eta mun domba heula. domba heula. Halus aman domba. Aman, aman domba. Heeh. Domba. Nah, terus meudananan tas domba teh heula jukut heula anterkeun ka dieu. Salah atuh ai kitu mah. Salah. Kurang ambil gambarin tengah kiri. Nah, dicontohkeun Ah diperagakeun ami jelas maksud teh. Ami jelas ya. Nah, jelas, tah. Tah, ieu kumaha ieu? Ieu jembatan. Oh, ieu teh walungan ngaguludag ye, ngaguludag cai. Mana euy? Cai. Nah, cing ami jelas bener. Sok. Sok ya jelas, sok. Mau Jelas. bejakeun di dieu. Cing urang sebenarnya nanya. Naon wae di dieu, naon wae. Di dieu naon wae ya? Ieu teh jukut. Jukut, Heeh. Me, domba, Domba. domba, Maung. maung. Sok. Tah. sabab ngadit geus rapi. Heeh. Rek dipentaskeun ka Ka dieu. dieu. Da maneh lembur di dieu. Diangket di dieu mah bari diangkutan ku angkong. Arep teuing. Arep teuing. Dipentaskeun. Kan mentaskeun Saya gerek naon heula. Rek naon heula. Tadi teh salah tadi teh cenah urang ngomong ka lamun jukut heula ka dieu. Beureunan di dieu domba ku mau. Aduh, kabeukina maung, kabeukina. Kabukina daging atas. Ieu. Kan ngingkit balik deui. Balik deui. Ingkit-ingkit urangkeun ka dieu. Da urang teh nyokot cek domba. Domba, ka domba terus Ah, eta. Ngan urang teu bisa ngabenerkeun, nu ngabenerkeun si Tomo. Nu ngabenerkeun. ingkit deui ka dieu. Cek kana jukut. Anterkeun ka dieu. Sok di dieu. Aduh, Cek si Tomo, urang mah teu apa. Kemeureunnan jukut dihakan ku domba. Beak atuh meureun. sabuat nyokot mau. Urang mah teu apa si Tomo nu ngabenerkeun. Saya karep balik deui bawa deui ka dieu. Deh, bawa kabeh ka dieu. Jukut bawa. Jukut heula. Berat dibawa kabeh. Jukut. Domba lah. Jukut terus domba ka dieukeun. Saya ke dieu geus tilu. Ganti mau heula tuh. Ah, aing rek mau heula. Sugan. Anu bisikan embe. Oh, sok mau heula. Naon teh bari rangan ho. Atuh. Aku mentas. Sok dieu tanyaan urang teh. Balik deui urang ka dieu. Heeh. Tah, geus balik ka dieu teh jukut Jukut ku domba beak di ku domba. Mau geus di dieu teh jukut teh geus di. Pers ku domba. Tapi Karep urang ieu. Maung di dieu teh ieu jukut teh beak ku domba. atulah urang rek dia nyokot dalam maung. Heeh, balik deui. Balik deh tuna. Berarti di dieu teh jukut Berak. embe maungnya. Saya gerek nu mana? Jukut heula. Karep. Tadi teh geus jukut heula. Heeh. Saya ka dieu wa. Jukut. Arek jukut heula we ka dieu. Jukut Gitu. heula. Jukut geus tunda. Heeh, saya terus anu nu kadua rek nyokot naon? Terus nyokot Maung. maung. Maungnya. Sok bawa ka dinya. Kang Kang Maman nganterkeun ka dieu ge ya nganterkeun jukut. Domba teh mun kudu dihakan ku mau. Tah. Siapa rek kumaha cing? Tapi Iya. Nyebutna pakar Pakar, kana ngarit ngurus domba. pakar di hama hiji Ya dah. Udah. Mane ulah boga penyakit jantung di dia bisi pakar di dia. Cing. geus lieur urang momo lah. Tah kasih Tomo. domba 70. Aing kieu cangkeu ya. Sepertikeun anak. Ya ieu teh di dieu kabeh. Geus kumpulkeun deui balik Tuh kasih Tomo minta tulung. Minta tulung kasih Tomo. Aing ngerakeun kolot cenah pakarnya. Sia mah kalah kariweuh. Domba 70 ngarit geus 70 tahun cenah. Eta kadar ge mentaskeun nu Kadar tilu. ge dibere hama hiji. Ya urang nanyakeun teh hayang aman kabeh. Kasih Tomo bebeja kasih Tomo. Kumaha? Ulah hese-hese teh. Jadi urang bisi isuk ngarit deui mah banu kitu. Urang geus apa? Atawat maung Natalian gitu. Geus tinggal kieu. Tuh, si Tomo. Dengekeun ya. Jukut panggul maung tungtun. Crik. Tunda. Tunda di dieu. Maung jeung jukut. Jeung Heeh, jukut. dipanggul ku di dinya jukut teh. Heeh. Terus tinggal embe di ditu. Embe di dieu. Ngingkik deui urang teh. Ngingkik deui ka dieu. Nyongkot domba. Nyokot domba. Terus Mentas ka dieu. mentas ka dinya.
Jadi katungguan kurang jadi kabeh amannya. Atuh. Tapi Nah, gitu. Jadi kabel tante ulah diingu teuing. Berarti jukut dipanggul Ya. maung ditungkul. Geus urang ieu nanyakeun ya cicing. Nanyakeun ieu naon ieu? mana? Nu ieu Kapan ieu sasak? Aduh. Yang sapu ieu mah ya. Sapu lain Ieu sasak. Pak Paranti sapu ieu urang nanyakeun teh ieu naon tah? Gagang sapu ieu. Ieu gagang sapu Lain nah sasak. sasak. Kapan tadi ieu sasak ieu? Urang Ibaratna ibaratna nah sia kabodohan teh beak karep sorangan. Aku tak kieu wae kan teu kaharti. Udah Kurang siap. nyokot. Dan ami teu rete. Aing mah nanyakeun Jelas aja.